warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran simkuring nyata Obay Sobari. Simkuring Dadang Sofyan. Jadi di dieu teh abdi bade poho. Jadi arurang di dieu teh bade ngabewarakeun ka aranjeun sadayana mengenai Barita-barita anu aya di Indonesia, anu keur viral, fenomenal. Eta teh bae baritana. Aya tentang banjir, terus aya penyakit, terus anu narkoba, loba pokoknya mah. Loba. Olahraga olahraga. Aya olahraga ge aya. Geus lah urang mulai ayeuna yuk. Ka acara anu mimiti. Naon nyaeta? Tentang banjir. Banjir. Nyata kejadian ieu aya di daerah Di mana tanya kira-kira? Banjir nate aya di Desa Cimeong. Mana cenah? Desa Cimeong, Kecamatan Raja Singa, Kabupaten Indra Pakasta. salah. Indra Prahasta. Yang geus yuk. Indra Bekti. Yuk urang ieu keun nanti langsung sambungkeun wae ka reporter urang anu aya di lokasi nya. Sok. Jor. Pamirsa, simkuring Kinanti Asmarandana ayeuna nuju aya di Desa Cimeong. Salah sahiji lokasi nu kebanjiran. Biasa nama desa ieu teh tara kebanjiran, cek beja sababaraha warga. Banjir ieu teh akibat rea tangkal nu dituaran. Pikeun dijieun suluh. Akibat harga BBM nu mahal. Akibat banjir ieu, ribuan warga kalingitan sawah, imah, kebon, harta, benda jeung kapaksa ngarungsi ka desa tetangga anu sarua kabanjiran oge. Cek salah sahiji korbanna kajadianna kieu.
Hari ufuk timur hingga ke ujung barat terukir dengan indah jejak langkahku. Balik deui. Acara berita nu kadua nyaeta tentang demam. Turnuhun oge. Hatur nuhun pamirsa masih kene di acara Jawara TV. Sim kuring kagaduhan deui acara Berita apa acara? berita maksudna berita. Anu Eta kabar tentang demam berdarah. Eta berita kaduanya. Coba ningali contekanna. Jadi pemirsa, si wabah demam berdarah ieu teh beuki nyebar ka mana-mana. Rumah sakit, mantri, puskesmas, parinu kabeh eta. Kunaon pinuhna? Akibat demam berdarah eta. Nya heueuh. Jadi pamirsa di imah kudu jaga kesehatan. Kesehatan batin, kesehatan akal, kesehatan hati, jaga. Jero-jero imah bersihan ya pamirsa ulah poho. Kadang heula di temo-temo tengah hideungan ya beungeut ya. Tah, terus cenah mah loba nu paeh. Maaf. Loba nu ieu teu kasalametkeun. Akibat ku pinuh teuing eta rumah sakit Ngaranna naon teh rumah sakit naon deh? Dewi Sri. Lain Dewi Sri hampura murag. Maaf pemirsa, ngalayang kertasna. Jadi ieu naon teh? Hampura we nya da ieu mah magrib syutingna. Geus ada poek maleuk karucel beungeutna. Jadi ya pemirsa, cenah mah rumah sakit Harapan Sehat teh kabanjiran ku pasien wabah naon? Demam berdarah. Heeh, nya geus yuk urang sambungkeun deui ka reporterna anu aya di lokasi ayeuna. Ayo orang sambungkeun ka di ditu. Sok, Indah, masuk Indah. Pamirsa, sim kuring nok campernik nuju di rumah sakit Harapan Sehat. Salah sahiji pasien demam berdarah nyaeta Ujang Astrajingga nuju dipariksa ku dokter Yudhistira. Dibantu ku perawatna nyaeta Juleha. Ujang geus 4 poe ngaringkuk di rumah sakit alatan demam berdarah. Samemeh ka rumah sakit, Ujang ngarasa demam, lalinu, murug, puyeng, jeung sajabana. Dina kulitna ngadada keluar bintik-bintik warna beureum. Untungna ku keluargana Ujang buru-buru dibawa ke rumah sakit.
kesiga kamari para pisan. Untung dibawa ka dieu, lamun teu mah moal katulungan. Pamirsa, balik deui. Acara wae maaf. Di berita anu katilu. Hatur nuhun masih ngalalajoan di channel Jawara TV ieu. Ulah kamana-mana pokoknya mah. Terus lalajoan we nya sabab ayeuna abdi duaan teh boga berita berita anu anyar, anu keur pokona heboh, heboh, hot di masyarakat. hot, viral. Nya eta berita naon? Nyata berita kriminal. Eta bandar narkoba kelas kakap. Waduh. Anu ngaranna Mak Codet eta teh geus ditewak ku polisi. Terus kumaha tah? Ayeuna mah geus tinggal dijeblosin ke penjara, geus beunang. Coba yuk. Pamirsa nu di imah ulah sok nyoba-nyoba barang-barang nu geus karitu lah. Barang-barang naon? Barang-barang anu haram, Haram. narkoba. Ulahnya pemirsa. Kabedaan. Terus ayeuna urang sambungkeun wae nya. Yuk. Ka reporter anu aya di lokasi. Sok, mangga. Pamirsa, SIM kuring sareng Sanjay ayeuna aya di tempat kejadian perkara. Jalan Halimun nomor 201, Mat Codet teh salah saurang gembong narkoba nu geus lila diincer ku aparat kepolisian. Mat Codet geus sering keluar asup penjara. Waktu rek ditewak ku polisi, Mat Codet nyobaan kabur jeung ngalawan. Kapaksa salah seorang polisi nembak sukuna. Di tempat kejadian perkara polisi manggihan ganja anu beratna 5 kg. All troops deployed. First blood. Double kill. Headshot kill. Malana geus kakepung. Mendingan nyerah atau melawan. Lawanlah. Asal ulah pakai senjata. Bertarung secara jantan. Nanaonan pakai bedil. Sion lah. Maju ka dieu hiji-hiji. Blackpink in your area. Tong nyobot sia. Kapangi kuring mah.
cantik. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanja kamu. Aduh, ieu sirah meni nyut-nyutan ieu. Teu kuat, nyeri. Untung aya obat ieu. Naon merek nya? Jagorin. Obat nyeri sirah jeung nyeri untu. Mujarab langsung cager. Hatur nuhun pemirsa, balik deui dina acara Jawara TV. Masih aya berita-berita anu kudu simkuring jeung rerencangan abdi teh disampaikan ka pemirsa sadaya. Jadi berita ieu teh tentang naon? Berita anu selanjutnya nyaeta tentang olahraga. Pertandingan tinju internasional antara negara Amarta Bima Putradewa ngalawan petinju negara Astina Dursasana diayakeun di Susana Maju Mundur negara Amarta. Ieu bewarana. Ayeuna wae. Penasaran? Langsung wae ka TKP. Sok, mangga. Mirsa, simkuring Kendedes ayeuna aya dina Susana Tinju Maju Mundur negara Amarta. Tempat pertandingan tinju internasional kelas bulu antara petinju negara Amarta Bima Patundewa ngelawan petinju negara Astina Dursasana. Dua petinju ieu sarua jagoanana, sarua kuatna, sarua hebatna. Dua nana pada hayang jadi jawara dunia. Dina ronde katilu ieu dua petinju teh garelut akibat nu teu katahan. Wasit sangkuni teu bisa misahkeun dua nana, malahan kena katonjok ku petinju. Tungtungna wasit dibawa ke rumah sakit. Sakitu laporan simkuring Kendedes di Susana Maju Mundur negara Amarta. Hatur nuhun. Hampura pamirsa, rerencangan abdi anu namina Obay aya acara dadakan. Tapi tenang pamirsa, aya rerencangan abdi nu sanesna anu ngagantoskeun rerencangan abdi nu angkat tadi. Ceroh asup.
pamirsa masih keneh dina acara Jawara TV. Lanjut ke berita anu terakhir eta acara Pilkada. Pemilihan umum legislatif ayeuna masih dina tahap kampanye. Salah seorang caleg nyaeta Rahwan ngayakeun kampanye di alun-alun kota Astina. Nu dihadiran ku ribuan warga jeung simpatisan. Ieu bewarana. Pamirsa, simkuring cita resmi ayeuna aya di alun-alun kota Astina. Tempat lumangsungna kampanye pemilihan umum legislatif. Caleg Rahwana narik simpati ribuan warga dina kampanye ieu. Rahwana anu didukung ku partai kurang dahar ngajamjikeun pendidikan gratis, rumah sakit gratis, jeung sagala rupa anu gratis. Hei para warga, simkuring caleg nami abdi Rahwana, caleg nomor 10. Ulah pohonya para warga milih simkuring contreng nomor 10. Pokona mah lamun simkuring kapilih sagala rupa digratiskeun. Bayar ojek gratis, bayar rumah sakit gratis, mayar di warteg ge gratis. Balik deh di dia di acara Jawara TV. Gila. Tadi geuning calegna mirip orang ya. Gini eta calegna mirip si Dadang. Heus ya, aneh di. Curiga ieu boga dua jog. Ya enggeus nya pemirsa, enggeus loba ye jeung deui ieu syutingna enggeus tepi magrib ya. Semoga dina acara nu kaisukan-kaisukana leuwih bermanfaat jeung berfaedah nya. Ieu reungit ngaganggu wae. Urang pamitan we yuk. Hayu. Ayo nya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.